Salajengna hese disipatnya non patlon pensil alis sifatnya sanes. Hah? Pensil mata berarti nya. Pensil alis maka dia lamun cek lalaki mah meureun ka hese-hese nya tapi da awewe mah resepeun eta teh kikieuan teh power kacolok ka dinya. Mangkaning si rorojokna teh aya naon ramisbis. Aya nu ramisbis pargi kana bulu mata. Naon namina teh? Maskara nya, sama maskara. Maskara. Urang mah teh kaalaman merenya kolot-kolot mah asal make saripu aci geus untung gitu. Micido nya anu murmer. Wa izalatu dzuprin nuju ihram haram ngaleungitkeun kuku. Tos ngamimitian ihram ye naha gagaro ari ningali teh naon teh lah kukuna teh harideung daki. Duh geuleuh ieu arek ditek-tekan teu kenging haram. Engke we antosan nya, antosan beres. Sabab naon? Nuju ihram haram neuk-teukan kuku, haram ngaleungitkeun kuku. Bade diteuk-teuk, bade digegel, bade digunting, asalkeun kuku papisahnya kumaha wae carana eta teh haram. Min yadihi aw rijlihi rek kuku namah tina panangan atawa tina sampean. Haram neuk-teuk kuku, haram ngaleungitkeun kuku. Kumamun leungit ku sorangan ari keur naon keur ihram pas ngamimitian niat teh kuku teh aya keneh panjang ka dieu. Nah keur tawaf teh nya atawa keur masih kena ihram. Tuluy we pas beres naon pas rek tahallul teh kela ari kuku ka mana? Tah eta mah kumaha deui nya eta mah nu penting urang teu ngamaksud gitu. Wasa'rin jeung neuk-teuk bubuluan ngaleungitkeun bubuluan min ra'sin au ghairihi rek bulu nu aya dina sirah buuk ngaranna atawa buuk lianti tina sirah eta mah tergantung tempat ngaranna teh nya. Berarti lamun dipanjangkeun mah haram ngaleungitkeun atawa ngaragragikeun buuk, haram ngaragragikeun bulu kelek, bulu dada jeung nu sejena asalkeun nu disebut bulu nya hek dihaja-haja duh atel kelek sok geunah geuning cabutan. Tah eta teh haram nya. Bihalkin au ghairihi cara namah areku cara dicukur atawa lianti dicukur. Lianti dicukur teh kumaha dicabut mun dirabut dielem make lakban lakban ditapelkeun. Tapelkeun kana kelek tuluy dibetot pret cenah. Trauma. Lah suhuban. Kela ripuh. Oh, straskeun. Haram eta teh hukumna nya. Kumaha lamun teh mah ada urang mah teu apal nya. Teu apal ari sugan teh teu haram. Kana kelek teh cabutan we nya. Tah kumaha lamun terlanjur watajibu alfidyatu pisalasi sya'aratin aw salasati azbarin. Aya batasanana lamun nu dirabutna minimal 3 nya berarti ngarabut di tempat teh 3 atawa dikira-kira nu karabut teh pret ieu mah 3 eta teh wajib fidyah
ngan lamun teh mah henteu tilu mah dua nya rabutna teh dua teh eta mah teu wajib fidyah ngan tetep hukumna mah haram. Wilaan sawaun kana amidan au nasian aliman am jahilan rek dihaja atawa poho arek apal atawa henteu sugan teh henteu haram anger we nya. Salajengna wajima kamana atapna tibun duh nun wajimaun jima haram keur ihram kabina-bina atuh keur ihram jima meurenda hararese nya tempat nage nala lemrak ari jeung rombongan mah arek jima kumaha. Sawaun kana muhriman bihajin au umratin au kironin wasawaun kana pikubulin abduburin buset teh nya ngajibana rek ti hareup rek ti tukang keur iring-iringan eta kaburu keneh jima kumaha nya teu kabayang ayeuna ari baheula mah meureun keur sepi keneh nya mungkin wae gitu nya. Pi adamiyin ambahimatin eueuh reka jelema atawa kana sato mamawa hayam ihram. Astagfirullahaladzim. Bihailin amla jima nama rek make hahalang atawa henteu lamun henteu mah dibukakeun heula kakara dicolok ari make hahalang mah asupkeun jeung samping-sampingna ka jero nya anger eta oge nya. Jadi ngepel atunya di jero. Wa tafsudu bihi umratun wa hajjun walau qarinan qabla tawil jadi batal jadi teu sah umrohna oge nya. Ari keur urang anu di zaman ayeuna mah nya kitu teh asa rada-rada pimustahileun gitu. Soalna kan ngabring nya piraku rek nepi ka jima. Wa muqaddimatihi atawa muqaddimah jima. Muqaddimah teh rumpu rampa bari make sahwatnya rumpu rampa jeung pamajikan kikian we eta atawa cuam cium tungkap tangkep eta oge sami nya muqaddimahna. Ari muqaddimah teh naon atuh lamun rek jima sok kikituan heula nya sanajan eta teh henteu naon henteu misti nya da sok aya nu langsung gitu. Ari waktuna sakedeung mah tah eta oge sami haram nya. Pemanasan, benar pemanasan ya. Kakublatin seperti kenyium wanadrin jeung ningali bari make sahwat da cenah lamun keur di Mekah mah sok jadi gareulis cenah pamajikan teh. Walamsin jeung nyabak bisahwatin kalawan make sahwat ya. Wa yajibu bimasiwan nadri al fidyatu lamun teh mah migawe maka wajib fidyah.